kumaha lamun percayakeun ka Swatama urang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana ayo Kang tewak Kang Sumpah kapihatur ulang naon sia dek naon hari kasyauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa saka cumplang saka campreng ngomong je bobak kanya Kang aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok aduh eta pas emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh Kang teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada Kang itu lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapa jodogan waduh atuh gagal bener oh nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak perbios Antos ayo maju pahati gelu lawan agan bapak kemana nyeta pot lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali hebat bapak maneh ti abdi teh ilmu nama percaya abdi oge itu ilmu bapak Akang lah duh kan sembah kapihatur nuhun lah sae kulan da beda kana karta ge hate abdi da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese benar teh da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah da pirasat leuwih ti heula nya sanes agan teh bade biasa we buating dilekek diheung diracun ge ditumagan atawa dilekek geuna mah eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nya eta kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui teu bogoh Kang atuh jaga tong dipaksakeun eta bogoh jaga anak raja da raja jeding masina model abdi mah asaya tepak suang ari Akang model abdi atuh mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng doleh konyol kedua atoh boga lanceuk normal jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku sileing teh normal teh bener Gatot Kaca alihot ari Kang alik Aswatama ulan ngudag tuh sina dewanga urang warah tambah hiji seulanan nah gitu kan kedua abdi cicing paling gak Akang mah Aswatamanya kali silinjong kan antep sina dewara kudunungan pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing bunuh dah cicing mundur ayo tunjuk lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur hah bunuh ari diuk dah lomang dewek batara seuri naha da mineng teuing cetik di kebrus teh Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca
Wah, paudang. Ngahina sia ka urang astina. Anu terlelah nama Hatta. Lah, Oh, mun itu benang di canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah. Wah, apa sih kayang? Mupus keuyang maksudna mah dek daek dikawinkeun kurang ajar. Moal tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku beung teh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak tak katua pakeun sapegatkeun bung salawar. Kaluar ke ti satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga. Heh. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah, ku abdi. Cicing sanu gelo. Kakang. Lain geule-geule ting kakang tuh. Itu gelo. Geus. Disebut nu gelo aing euy. Amak disebut nu gelo mah tuh. Mina-mina ting tengeunah aing. Geus kan bae. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegala. Mangga pati. Iya, halibot. Nah, ali. Aling. Aling. Mudah-mudahan ya kan. Bilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali. Banyak batna kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, nyingkah. Hanya nyingkah. Permio satu, sok. Curi siap. Do gebro he mah. Ngomong kaing. Tiga ini. Alah. Permio seklan ini. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. Gelo siap. Boleh dong. Maju ke belakang. Ayo. Oh, hei. Aku kemana? Nah, poin pekaputus rakyat. Mangga. Benar? Sok. Woi, ngalawan siap. Woi, Awas. pusing siap. Woi, Aja. siap dulu. Curi deh. Ngadon ngabongohan siap. Wih, dek naon mana? Tengenah weh. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. Woi. Pakai gerakan naon eta teh? Pakai gerakan naon? Saya Wih. Ya. Awas. Woi. Dikumakan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo bagi sini maju bagi Waduh. Wah. Binatang. Maju. Benang euy. Benang.
mabuk tadi babu tarik. tarik oi apa dah itu katanya kagan keunana cabok seuy aduh modar sia bina-bina teuing maksa kan umum anak itu sarwana bah aduh mamam mamam mo tak eta ulah dituluykeun kayak itu udah pilih mobil alah jang ya udah aduh si katupan ampun ulah maksakan umum bahagia atau matak naon eta putri teh lamun kadewekeun heh ieu mah anu umum dipaksain daek henteu hari-hari sing mikir saeutik sabab urang teh sing boga pikiran lamun mungeun maka itu nage dina rumah tangga teh moal beres sing mikir saeutik da urang teh pek pikir ayeuna ku di dinya kitu tah tapi kapulan aduh ini asa bebas tapi satu teh euy benang babuk cuman tarik rock kasaha keunana tengor sia koing mina-mina teh pika gilu sia teh aduh ai pulerak barenok aya segitu deket antara kena siapa lu sok bisa ya kapanasaran ampun nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh
ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turta nafsuna anu diangeuna nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres ieu padahal cek ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji polaras atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tapanon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti
cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik bararudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik henteu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah aki kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan nah aya panglima abruk-aprukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman tagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat jeung hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sange suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin oh tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan Gumawi moal aya ajen dihormat
dihidepan di tukang ada di jebian di Malang nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsul ka nagara diancam kene ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahana Dewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mugi ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli nah eta teh leres pijodohan ulah nah eta leres pijodohan gerak bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieunun empuk gatot kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik ngan cing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibeberi ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna di Malang ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah di Malang sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah di Malang mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa di Malang heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun